Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sesuai janji, dui arek KNA jeung saya Utep. Oke, Utep. Nama asli? Lutfi Pauji. Lutfi Pauji. Oke. Ya Tep. Jadi aya 50 orang komentar nu nanya. Ku idoi dipilih kan 15 unggul. Oke. Dirangkum. Dirangkum. Soalnya sarua kabeh komennya nu sarua dipilih salah hiji. Oke nya. Tong siriknya. Mau disebutkan ngaranna mah. Oke. Ya enak, aya pertanyaan pertama ya. Mah si Utep di sidik-sidik mah jika pemain anak langit. Waduh. Anak langit. Anak langit. Dek tanya, ari si Utep sok dahar naon? Salian disangu. Jawab Tep. Nah. Terus ada sami atuh mah sangu Utep mah. Itu salian naon sangu jeung salian mah aya Tep salian disangu. Tutut aku sangu aya tiap hari bosen atuh. Jeung ieu tutut. Oh, sok ngadar tutut. Nah, matakna nu aya bisa ngadalang geus Utep dar tutut. Ngadar tutut. Oke. Iya aya pertanyaan nu kadua. Duh, ieu mah kesayangan Utep kumaha ieu? Penasaran kan? Penasaran sok. Tep kendang gaibna dijual teu? Tah kumaha Tep? Moal bisa main keuna. Coba katinggal itu gaib. Kendang gaibna oh tah eta. Mana? Coba. Bisa nak dijual ya. Ya. Badak ini. Ya. Nyekel Tep. Nah, berat. Berat. Sebenarnya itu. Berat. Udah dijual cenah wa. Aduh. Moal bisa main keuna. Mun dijual barat Tep. Kalau mau dijual ya 1 miliar malah. 1 miliar. Waduh, kot murah itu kan. Suganti 2 miliar. Agak 1 juta lagi kan baik. Oke, iya pertanyaan deui ya. Tep, saha anu ku Utep dipikaresep pemain tenar? Oyok atau Wati? Aduh. Pertanyaan berat ya mah ya. Aduh, pilihan hati ada 2 nih. Saha Tep? Wati. Wati. Waduh, Wati cenah. Wati, Oke. Mesti jawab ya. Tapi ya mah sebagai teman. Sebagai teman. Oh, berarti kabeh lah. ngefans hukulnya. Oke. Oke. Nah, iya Tep dulu. Tep kumaha rasana nyabak pipi Wati? Aduh. Kumaha tah Tep? Biasa saja. Mana? Biasa saja. Biasa saja kan. Aduh. Udah. Mantap Tep. Oke, ayeuna ti Tep kumaha perasaan bisa acting main film? Kumaha rasana Tep bisa main film? Alhamdulillah bunga. Waduh, bunga terus kumaha? Resep gitu teh. Resep. Jadi pemain film. Oke. Actingna ka daerah. Ayeuna ti Utep karesep Utep naon hobi? Tah hobi Utep naon hobi Utep? Ya hobi Utep. Eta main kenang gaib. Oh, main kenang gaib. Eta hobi gaib hobi teh. Eta teh hobi Utep ya. Hobi Utep eta teh. Nah, Utep, ini mah serius ya Utep. Mau tanya sama Utep ya. Utep cita-cita pengen jadi artis sinetron enggak? Ayo pengen. Jadi peran naon tamun Utep sinetron? Jadi peran utama. Enggak lo. Peran utama. Nah, mungkin oke. Nah, peran utama sih kumaha Tep? Nu diutamakan. Oke. Jadi hayang jawabannya. Hayang gitu. Hayang pisan. Oke. Belajar ngawayang di mana? Kamu Utep sok nabehan kendang oge. Belajar di mana tah ngawayang Tep? Belajar nyalira teh nu ngaguruan. Oh, ngaguruan. Berarti dilahir geus bisa sorangan. Diajar. Nah, diajar di mana cenah? Pan sok aya geuning tradisi jaipongan, dangdutan, ngawayang, ningalikeun Utep teh, peragakeun, diapalkeun, jadi we tiasa kitu. Jadi tiasa. Nah, tah, Utep urang ge hayang nyotep ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ari Utep apa surat Al-Falaq teu pami apal sok hoyong ngadangu. Tep bacakan Tep.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul alim. Sadaqallahul azim. Madu pisan teh. Kurang jadi ke bawah ke hati teh. Tenang hati teh. Ya, teh mun ningali si Utep teh sok hayang seuri wae. Tah. Kunaon tah bisa kitu teh. Loba heureuy mah tetep nanya. Nah, dia nu seuri saata. Nu teu seuri eta hebat pokona mah tah. Si Utep ge bisa nyanyi, Pak. Tinggal video nih. Rak anjeun ngaleos ngabebetkeun luriat hirup asa nu geulis hate malalikir saprak anjeun ningalkeun nararaje cinta urang pikiran baluang tinu mote muntang. Itu lagu naon teh bieu teh? Lagu geus aku mimpi Aduh, mun sorangan gitu nih Dina. Ngalihkan tukang. Era nya. Oke. Sakieu oke. Q&A ti urang. Tos jawabnya. Oke, urang tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap subscribe oke. Bye.